Bismillahirrahmanirrahim. Au harroma atawa ngaharamkeun jalma halalan kana anu halal. Kadzalika nyakitu deui kal bai'i seperti jual beli wan nikahi sareng nikah. Au nafa atawa ngeuweuhkeun jalma wujuba kana wajib mujmain alaih anu geus rempug para ulama-ulama atanepi anu tos muapakoh. Kadzalika nya kitu deui maklumat dikanyahokeun kas sholawatil khamsi seperti salat anu 5 waktu. Au sajdatin atawa hiji sujud minha tina salat. Waz zakati sareng zakat. Was saumi sareng puasa. Wal haji sareng munggah haji. Wal wudu'i sareng wudu. Au wajaba atawa ngawajibkeun jalma ma kana perkara lam yajib anu henteu wajib ieu ma ijma'an kalawan muwafaqah. Kadzalika nya kitu deui maklumat bidarurah. Au nafa atawa ngeuweuhkeun jalma masru'iyata kana anu jadi syariat mujmain alaih kalawan rempug para ulama. Kadzalika nya kitu deui karrawatibi seperti salat sunat rawatib. Au azama atawa ngazam jalma alal kufri kana kufur bil mustaqbali dina zaman pikahareupeun. Au ala fi'li syai'in atawa kana migawe hiji perkara mimma tina perkara dzukira anu tos dicarioskeun ieu perkara atanapi ma. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna anu kalebetkeun murtad patekadan nyaeta au harroma halalan. Jelma teh ngaharamkeun kana barang anu halal. Sauihna kamari mah ngahalalkeun barang anu haram, ayeuna mah ngaharamkeun barang anu halal. Ta eta teh termasuk kana kufur i'tiqad. Sapertoskeun mana aya lauk naon ngadahar lauk haram gitu tah. Eta teh bisa talebetkeun kana murtad patekadan kitu nya. Malihan mah di dieu mah dicontohan sapertikeun mana nu kalebetkeun murtad patekadan kal bai'i seperti jual beli. Kan ari jual beli teh tos dihalalkeun ku Allah. Allah dina Al-Qur'an ngadawuhkeun wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Wa ahallallahu sareng tos ngahalalkeun Allah al bai'a kana jual beli. Wa harrama sareng parantos ngaharamkeun Allah ar-riba kana riba. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ta jual beli teh halal diharamkeun. Termasuk jalma anu murtad patekadan. Wanikahi sareng nikah ngaharamkeun kana nikah gitunya.
haram dan nikah gitunya anu padahal nikah teh halal gitunya ku eta ku jelema diharamkeun termasuk kana murtad patekadan au nafa atawa ngeuweuhkeun jalma wujuba mujmain aleh kana perkara anu geus diwajibkeun. Ayeuna mah contona haram patekadan teh jalma ngeuweuhkeun kana anu diwajibkeun ku Allah bahkan di ACC ku sakabeh para ulama-ulama seperti mana kadzalika kasolawatil khamsi seperti salat anu 5 waktu. Nah, salat anu 5 waktu teh ku urang teh tanapi ku nya ku jalema teu diwajibkeun teu wajib salat naon salat kitunya kitunya totongengan ruku sujud gitunya muning ulin tanapi muning usaha lamun ka jalma usaha teu wajib salat wah nu sok salat oge anger we geuningan kitu gitunya. Tah jadi ngeuweuhkeun kana wajibna salat eta teh termasuk kana jalma anu murtad patekadan. Au sajdatin minha atawa kana sasujud minha tina tu salat. Henteu ieu mah kitunya salat nu 5 waktu teh saumur diwajibkeun kumaha teh sadar kitu nya wajib. Parentahkeun ku Allah ngan sujud mah sakali we cenah gitunya sakali we sujud mah gitunya naon dena maka jeung 2 kali tos we sakali bari jeung anjeunna teh ingkar kana eta sujud teh maka kalebetkeun keneh kana murtad patekadan wa zakati sareng zakat gitunya teu wajib zakat mah gitunya naon menang usaha urang barang urang kudu dikaluarkeun gitunya 1/4 saumpamana teh gitunya teu wajib gitunya eta teh urang teh ingkar kana eta teh tak termasuk kana murtad patekadan wasaumi sareng puasa teu wajib puasa teh naon ngaruksak awak ti isuk-isuk teu ngaleueut teu tuang awak manikeun ka lungse lelah ngaruksak awak naon make jeung puasa coba makenana teu wajib eta tah dahar tong puasa cenah gitu. Tah eta nu kitu termasuk jalma murtad patekadan keneh. Wal haji sareng munggah haji itunya manehanana ingkar karena wajibna munggah haji naon kacape-cape ngalalebar duit teu mahe duit 80 juta teu mahe duit 70 juta muning di dahar jeung anak pamajikan cenah dijual itunya boga duit mah gitunya jeung haji gitu. Padahal haji teh hukumna teh wajib begitunya wajib. Wal wudu'i sareng wudu ingkar kana wudu rek salat mah salat we cenah rek wudu mah naon rek maca Quran mah maca Quran make jeung kudu wudu gitu katiris-tiris karepot-repot karicung we salat gitunya ingkar kana wajibna wudu kan wudu diwajibkeun ku Allah terdaftar dina Al-Qur'an aya au jaba atawa ngawajibkeun jalma makana perkara lam yajib anu henteu wajib ieu mah teh ijma'an kadzalika sapertikeun anu parantos di sepakatan ku sadayana para ulama-ulama sapertikeun mana au napa ngeuweuhkeun jalma masru'iyata mujmain aleh kana perkara anu jadi syariat itunya atawa ngeuweuhkeun kana syariat eta teh termasuk kana kufur itunya
gitunya. Wah keun wae teu usaha oge terus we cicing di masjid, terus we cicing di pangimaran gitunya. Keun wae teu usaha oge urang teh eta teh tiasa-tiasa murtad eta teh. Atanapi sauihna gitunya. Terus we urang teh gitunya usaha gitu ari ngadua ari minta ka Allah henteu eta teh sami-sami gitunya. Upami jalma ngaleungitkeun syariat gitunya ngaranna teh kafir jabariyah. Upami jalma syariat tungkul gitunya hakikatna henteu dilaksanakeun eta teh kafir qadariyah namina teh gitunya. Sami kufur syariat urang teh kudu dilaksanakeun hakikat dilaksanakeun mujmain alaih. Kadzalika nya kitu deui kalabatkeun maklumat bidarurah kalabatkeun patekadan murtad patekadan karawatibi sapertikeun salat sunat rawatib gitunya. Teu naon-naon teu ngalaksanakeun salat rawatib teu metak jadi dosa saumpamakan ngan urang teu meunang kauntungan. Ngan lamun urang ingkar kana disunatkeun eta salat rawatib maka jadi kufur. Gitunya kufur. Urang teh alim salat bada isya saumpamakan. Taku henteu na teh kana ingkar. Lah naon jeung salat bada isya salat rawatib ti ditu nah tah eta mah bisa kufur nyarios kitu mah. Tapi upami kunaon urang teh henteu salat sunat pada isya aduh haroream tunduh tah eta mah teu metak jadi kufur ngan moal meunang pahala gitunya. Atanapi dina kamari dina maling ya. Dina sirqoh. Maling lauk wae mah saumpamakan halal jadi kufur. Tapi urang lamun maling lauk, euy urang sadar teh ieu teh meunang maling, heuda urang teh hayang lauk teh kumaha maling teh sadar teu meunang dicegah ku pangeran oge ku Allah teh ngan hayang lauk. Maling we manehana teh tah ngan dosa tina malingna ngan lamun malingna lauk karena dihalalkeun halal maling lauk wae mah jadi kufur keluar tina Islam gitu bahaya gitu nya salitna teh eta teh gitunya itu sadar we gitunya. Karawatib sapertikeun salat rawatib gitunya ingkar kana salat rawatib kufur ngan lamun ngantunkeun kana salat rawatib karena henteu ingkar karena hoream karena alim pangina eta mah moal boga pahala unggul. Au azama atawa ngajam jalma alal kufri kana kufur fil mustaqbali dina zaman pikahareupeun. Sapertikeun kumaha kieu. Dina poe ieu teh usaha teh masih keneh henteu hasil, rugi wae, teu payu wae barang teh. Poe isuk mah lamun kieu-kieu keneh aing mah rek kitu nya rek kufur we, rek kaluar tina Islam kitu nya. Tah eta teh geus termasuk kufur kitu nya, termasuk kufur. Au ala fi'li syai'in atawa ngajam kana arek migawe hiji perkara mimma tina perkara dzukira anu geus dicaritakeun ieu mah. Isuk mah kai mah rek nyembah we nya kana tangkal kai atanapi rek menta-menta ka pakuburan lamun teh jalan wae usaha teh isuk mah kitu teh sajami gawe kana kapukuran kitu nya boga maksud kitu poe isuk saumpama kan tah eta teh tos termasuk kana jalma anu kufur atanapi nu murtad patekadan. Mung anu murtad kitu saumpama saur ti payun nyaeta tiasa kalandongan deui ku ngaoskeun dua kalimah syahadat. Kalayan ngaoskeun dua kalimah syahadatna henteu kedah disakseni ku saksi atanapi ku jalmi seueur papis salati mangka cukup dina salat wae gitu nya. Manawi
paingan sareng saur Kangjeng Rasul ditaros ku sahabat, ya Rasulullah kumaha ari pahalana salat anu 5 waktu. Saur Rasul, salat anu 5 waktu dimisilkeun di hareupeun teras maneh aya walungan saina herang ngagenclang tiis seger tuluy maneh mandi di dinya kalawan anu sabener-benerna mandi disampo gosok gigi wah disabun itunya saleres-leresna we teu lobating sapoe sakali teh 5 kali terus mandi. Tah salat anjeun teh sapertikeun kitu dina pada bakal ngabersihkan dosa gitunya dosa. Jadi urang lamun aya kupur patekadan gitunya insyaallah tiasa uih deui kana Islam ku ngalangkungan salat anu 5 waktu. Shadaqallahul adzim.